warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para pamirsa anu dipika hormat. Tepang deui sareng abdi Nurfilsa Mailani dina program Warta Enjing. Dina kesempatan ieu abdi bade ngawartoskeun hal anu istimewa kasorang di kota Bandung. Nyaeta Bandung 10K 2025. Kiwari Minggu tanggal 18 Mei 2025, Kota Bandung nu janten tuan imah pikeun acara lari internasional ieu. Langkung ti 3.000 pelari boh ti sakuliah Indonesia, boh ti nagara sanes, kalebetkeun nya Malaysia sareng Singapura. Parantos ngiringan acara ieu kalayan sumanget. Acara ieu dimimitian di payunan kantor Bank BJB di Jalan Naripan, sareng dipungkas di Balai Kota Bandung. Pelari ngalaksanakeun rute salila 10,1 km ngaliwatan jalan-jalan kawentar saperti Asia Afrika, Cihampelas, Dago, sareng jalan-jalan nu sajena di tengah kota Bandung. Salian ti perlombaan olahraga, Bandung 10K oge janten wadah pikeun ngawanohkeun potensi wisata Bandung ka masyarakat internasional. Saur Bapak Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, acara ieu mangrupa hasil gawe bareng antara pemerintah, komunitas, sareng pihak swasta. Anjeunna miharep acara ieu tiasa janten agenda rutin unggal tahun. Dina raraga ngajaga kalancaran sareng keamanan, sawantara ruas di jalan Kota Bandung dipinuhan ku rekayasa lalu lintas. Petugas kepolisian sareng dinas perhubungan parantos ngaluyukeun jalur sangkan sadaya kegiatan tiasa lumangsung kalayan tertib. Kalawan pangkuan sertifikasi internasional, acara ieu sanes saukur lomba biasa. Tapi oge ngangkat citra Kota Bandung dina kancah olahraga global. Mugia acara ieu janten sumanget kanggo urang sadaya pikeun hirup sehat sareng ngamumule kebudayaan kota. Hatur nuhun parantos nyaksikeun warta ti abdi. Wilujeng neruskeun kegiatan sareng mugia sadaya dina kaayaan wilujeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.